Aduh. Terus nengan berit Bek, ternyata gara-gara si berit eta. Kudu urang dipauk lapor. Lu si belekok. Duh. Carangkel ya. Aduh, geuning kieu teh. Salah kemari jeung kuncen teh. Ciun, anda teh. Oh ya Gusti. Si kedok eta si bewok ka mana? Di kemari. Geus aya saminggu si belakok. Ewok teh. Hajatan. Komandan jaga sorangan. Dasar tuh bisa dianalkan boga anak buah teh. Kamana kaclepna teh punung sugan. Astagfirullah. Tajang bewok. Ari komandan. Sik atuh ngadaweung teh ngomong, pan urang teh arek liwat. Patut tadi komandan sorangan, dinya ka mana wae eueuh. Kuring harita basaker kakuncian teh lamun teu kapangi ku parete jeung si kecut. Eta mah teu jadi naon. Ngagogoler nyungsep dina rungkun. Eta untung we RT. Jeung si kecut. Untung liwat. Jadi ditulungan ku si kecut. Nah, emok jadi bisa gitu eta. Untungna aya parete jeung si kecut nulungannya. Eta mah jadi kena rukun awi kumaha eta teh? Eta kuring teh di udah Juli harita keur basaker balik ti kuncen. Oh, basa komandan balik ti heula eta. Oh, komandan ge. Papangi jeung Juli bagus. Juli teh serem. Serem. Eta merah. Naon tah? Merah kumis dinya anu asa beda. Ieu teh gara-gara mani di sumur si Jalatuna kamari. Iya buuk jadi kieu, iya jadi nyongcrok kieu. Aduh, kuring ge jadi, jadi lumayan lah jadi. Karena gantengnya. Aduh, alus kumis teh komandan orang benerkeun dia. Alus bewok. Kasep pisan. Kasep akuna. Komandan. Mah, kuring teh. Pokona mah amek kasih eta tah kuncen belegung. Nipu. eta kuncen gadungan meureun Itu nyata ayeuna mah urang pantrok deh. urang ka itulah urang serang. Bahaya tuh. Hayu. Mau persiapan mah. Ieu aya komandan mah alatna ieu boga ai bewok boga teu. Kalau suka nembang di jalan lah. Heulah. Tuman. Hayu tewak eta mah. Tewak hayu. Komandan itu di amak. Capek bewok. Kuring mah arek make jurus Naon? Jurus bango. Serangan ge boga komandan make jurus naon? Jurus halilintar turun dari langit. Tah. Alus jatuh terusna. Terus itu gandring. Atuh hiji urang. Nah, tong komandan imah jimat khusus. Urangan mah arek make jurus. Ayolah. Ayolah. Ada arek kuat benge. Tuntun Kuat mah. Aduh, talung seh. Aduh. Iya, si alus. Kakak nguruskeun ucing. Hai buru. Hai, eta Si kecuker keur molor. dasar warga tumor. Tumor molor ya. Oh, jatah. Coba gaingkeun dong. Iya, urang ajakan ka itu. Tuh gaingkeun heula. Ayo. Coba eta bewok. Oh, nanti kos ucing. Kamu ngomong Wah, apa? Kurian. Ini jalan aja. Kurang. Boleh tuh,
bangke ngolorna Sintrek sih ku komandan. Nyawana anu sintrek. Hei. Molor we. urang eling can astagfirullah Ikilu mah. Mana teh? ayeuna teh di urang teh lo aya kuncen gadungan urang serang hayu gawat darurat Hayu. kuncen gadungan Heeh. urang serang umam di kampung urang kayak murah kan Caplok. Itu hari kumis murah. Terus gila ya si jimat tadi pakai aduh ngoten we keratan terus gila carang ke tengah gerakan lengan perlu latihan ke menghadapi anu masalah teu dipiharep bisa 40 tahun atau tidak penting mah lengan lurus biar ieu mah latih naon gitu awak jadi tinggal nak dia si jimat jin pageuh di aduh astagfirullah diam shit sebut kene euy. Datang musuh ti dieu, sikat. Datangnya sikat. Sikat. Wah. Oh no. Rocok boy. Wah. Harus kene euy. Alhamdulillah ini diurus. Menang urus mah bersih. Tangan harus dulu. Kali jika mau awi kamu cocok kita yang kumaha gitu kamu tengati pokok nama saat itu nonton coba pada kecil hujan gaduhan ayo pulang serbu tidak atau tidak bareng ayo siun hei anjeun geus dibuka kuring kakometing kuring komandan mah teu ngilu teh nyaho kuring kuateun diudak-udak kuring Sarua. Komandan oge diudik-udik. Diudik-udik dia udah guring. Ih, gara-gara si belak kok kuncen. Jika sebelet tah. Komandan boga. kuring menta hiji eta tah urang lantaran teu bawa alat ituna di ditu Gak ada kasih tongel. Ini banyak dia cakap rumahnya. Tak beok liu alat komandan. tah bruk pokona mah kumaha pertanggungjawaban eta anjeun hari itu masalah naon si laing masalah nu kamari ha moal sieun padahal kumaha maneh rek ngeluarkeun jurus naon tangguhan emangna urang rek sieun yuk hese so ada jurus naon lah pak punten pak mending pira kudu kieu nyebut tu kieu hese babari nah punten hatur nuhun Pak sok lah seperhiji eta dirinya sabar hiji dua tiluan bah di dieu mah Kamu biasanya turun duluan lah. Coba
Aduh, tarik dulu. Badanku. Lah sorangan-sorangan. Kumaha tuh? Teuing kayak wanita mah sorangan. Bewok asuhan bewok. Hiji we coba anak. Taros heula. Kira-kira na wan kuneun teu sorangan-sorangan. Ya, can ditaros. Kinten-kintenna arajeun. Nah, wantun ka Mbah. Wantun lah bewok. Itu dikirana kuring teh bade wantun gitu. Duka tuh nya. Ah, da teh serang pokona mah Langsung serang ke Bang Wakung lah lieur. sorangan-sorangan mah. Ayo serang. Hei, Eta terus naon eta? teh nyaho. Ayo, atuh bewok serang ka ada. Hei. Terus naon eta teh? Cimane. Cimane Aing bukan kene jurus teh heula kan kudu boga panikuk na meureun. Set. Eta jurus naon deui eta Pak? Cikalong komandan. Cikalong. Bukan naon atuh? Naon, jadinya bukan naon. Sok, bewok bukan non, kecut. Keluarkan jurus masing-masing. Ayo, Komandan heula jurus naon? bangkung. Dibayah. Pakai. Aduh eta. Komandan, eta mah sanes jurus bangkong. Jurus hayam keur Eta mah jurus hayam bangkong. Bangkong lain lain Itu cok mana boga jurus naon ayeuna? Aya tuh. Pukulan pembelah langit. Cah. Waktu nu kitu mah lain jurus pembelah langit. Jurus eta mah jurus langlayangan ieu pegat di pulut itu tah tempokeun jurus kuring tah. Tah eta jurus mah Oh, jurus naon eta? eta teh jurus arek kabur pan mau kuat kalayanana. Eta kunaon omong ngajakan gelut. Awas ya.